Bikiri kapura situ burun teh yang membeli tuh aya pasir ngalaruru kana ngajegir aya di situ burun teh kita apa tuh kita bawa nongtro ini pasir anu pasir buatan manusia pasir buatan Allah karena masih tanah kan kumaha tadi akalan mah itu perkara anu sulit banget kumaha sama ya yang nyen papasiran gitu gampang tinggal buat gue tak abah hari tutup baik wabillahi taufiq wal hidayah abah ngatur nuhun ka wari-wari ka dulur-dulur ini mana nama dulu teh abah teh dia mengucapkan kejaksaan kasiro kasengan dulu kasen mapali sakitan ku abah nuhun dina mun-munan dan apa dapat sampean serta dina kita membari tuh paling itu salat teh tinggal ini yang disebutkeun ngaji kira aya di tatar buana itu jadi mah buatan manusia tapi hari tanah Allah hari bakal tanah-tanah sama kumaha ya kalah jadi sudah pasti. Nah, abah mah panjang di dihatur ngatur nuhun ka wari-wari abah rek mengucapkeun wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.